Sampurasun. Wargi sadaya wilujeng tepang deui sareng Abah ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman dina edisi warta. Dina kasempetan ieu Abah baris muningakeun salah sawios cara ngubaran tangkal kai albasiah atanapi sok aya nu nyebat oge sengon atanapi aya oge anu nyebat kai jengjing. Wargi sadaya sok ngarasa gregeteun lamun tangkal kai albasiah atanapi sengon geus keuna ku hama ulam. Ari rek dituar da puguh can manjing pikayueun atawa ngarasa kagok. Dituar mah can wayah jadi duit apana. Ari teu dituar sajaba tangkal kai ruksak ku ulam, jaba ulamna teh sok tereh mapai. Samalah sok tatalepa kana tangkal kai albasiah anu sejena. Nu disebat tatalepa kana tangkal nu sejena teh sawaktu ulamna geus manjing jangjangan bari siber ngadon ngendog dina kai albasiah sejena. Atuh kai albasiah sejena oge ku ulam deui wae. Salah sahiji cara pikeun ngubaran tangkal kai albasiah anu ku ulam kahiji, lamun kahontal eta tangkal lebah anu ku ulamna prak dipesek ku bedog, kulitna sina bersih, tapak anu ku ulamna oge dibersihan. Kadua, saatosna eta tangkal kai dikerik kalayan bersih teras dibalur ku obat mangrupa insektisida. Contona obat besis atanapi anu sarua. Kanggo cai perbandinganana saturu botolna dicampur ku cai 250 atanapi dugi ka 300 mili atanapi kira-kira setengah gelas anu mujihna. Teras dibalurkeun nganggo koas kana lebah anu meunang ngeri teh. Katilu, saupami tangkal anu ku ulam susah kahontalna cobi disuntik. Carana lebah tangkal kai kira-kira luhurna satangtung lah atanapi semet sirah, kulitna dipesek sakedik sina benghai supaya asup obat kalawan teu kapiceun. Teras lebah nu benghai eta asupan obat insektisida besis upamana saturu botolna. Saatosna kulit anu meunang ngasupan obat teh ditalian sangkan rapet. Mudah-mudahan cara ieu bisa ngabantu. Nu langkung sae mah nya dikerik teh. Anu kaopat, biasana upami anu keuna ulamna lebah handap sok dituturkeun ku naek narinyu, mangka sing apik ngerikna bisi aya rinyu geus milu naek. Nu kalima tah biasana dina waktu nu bakal datang tapak ngerik anu geus meunang ngabalur ku obat teh sok lita deui katutup ku kulit anyar. Sakitu nu kapihatur mugia aya mangpaatna. Mangga dikantun linggih permios. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman. Ulah hilap like sareng subscribe na. Hatur nuhun.